lamun urang geus dieuseun ku ilmu hilim jeung hikmah sarua jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi bisa sakicep minimal orang 10 kicep. Kangjeng Nabi kaluhur ka Sidratil Muntaha sakicep atuh orang 10 kicep. Bisa numantak dipertanyakan apakah bisa semacam Kangjeng Nabi Isra Mi'raj? Apakah ada umat lain, hamba lain anu bisa sakicep cara Kangjeng Nabi? Aya diabadikeun dina Al-Qur'an. Lamun Kangjeng Nabi diabadikan di ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, urang ningali cerita kisah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mindahkeun singgasana seorang ratu Bilqis anu aya di negeri Saba dipindahkeun ka negeri Yerusalem. Kangjeng Nabi Sulaiman merintahkan sahanu paling jitu setan tetap sapoe, jin tetap berjam-jam. Aya seorang hamba Allah anu henteu kacaritakeun, henteu kadengekeun, hanya hamba anu rudin, hamba anu biasa, Asip ngaranna. Jadi orang mah Asep, ya Asip. Nyana siap mindahkeun. Kumaha cek Kangjeng Nabi Sulaiman kesiapan maneh? Abdi siap mindahkeun singgasana Raja Bilqis ti Saba Yaman ka dieu ke Yerusalem. Sakumaha? Tuan beunta kicep memeh beunta geus aya di dieu. Woi mantep. Leuwih ti mantep tah mah mantap sekali. Jogja tah mah mantap sekali. Wah enak sekali. Dicoba. Coba. Menyeman bener baik. Kangjeng Nabi Sulaiman beunta peureum beunta deui geus aya di dieu. Masya Allah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Eta nu diabadikeun dina Al-Qur'an teh lain jelema laletik nu ku urang kuari kasaksian bae ge nu hiber nu urang kuari jaho Syekh Mansur Buyut Mansur ti Mekah ka Banten sakicep. Kiai Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura sakicep. Nu ku urang di Zarahan Syekh Abdul Muhib Pamijahan ti Mekah ka Mekah dia ka Tasikmalaya sakicep. Ya Allah ya Rabbi marukan kumaha lamun urang geus dieusian ilmu hilim hikmah maka sarua urang ge bisa datang ke Allah